Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dunya geus tere pamitan, kiamat geus ngadeukeutan, ilmu gampang diteangan, ngamalkeun hese bisa, nape ilmu balatan, tengah robah kanawatan, kaburu kalacalutan, kakolot gewani nyetak, loba jalma anu pinter, pamikiranna teu anggar, nu disebut kabaligeur, kabatur sok ngalilieun, agama jadi dagangan, pikeun nyiar kauntungan, jedulur anu saiman, geus loba papaseaan, ari kabatur ngabela, tapi jang dulur pasean, bari mawa agama, teu boga rasa rumasa, hayang disebut walian, hayang tenar pujian, ngadadak silih badan, jebalan teu sajalan, dunya geus beuki ngolotan, ulama geus dijauhan, ka pasantren ngaanggangan, ngaji geus teu kalakonan, loba nu katalar Qur'an, hadis geus jadi talaran, lain menang diurukan, tapi menang di pikiran, maca tafsir terjemahan, maca hadis sembarangan, mengkolina keyakinan, asa bener cek sorangan, ilmu loba didebatkeun, dalil loba diadukeun, tapi Allah dipohokeun, pikirna teu dijalankeun, nu bener disebut salah, nu hade dituduh bid'ah, make dalil teu merenang, nyokotan tina terjemah, ayo dulur gerang ngaji, jangan kiai, anu minu pangarti, nu apik tur sae hati, agama keur diamalkeun, lain pikeun dipamerkeun, amalkeun dan diterapkeun, lain sakadar
obrolan sing karunya kanu podo eling ancaman pohon kudu sabar baririno kana ibadah sing sono jangan hatenu poe sangka niru bentarupa amal kesulamut tope sangka niru bentepase pagelatina akidah sing akun jeung alusunan akidana asyariyah sinareng maturidiyah ulama nu soleh nyontohan najan aya perbedaan marantena sauyunan sangkan umat nalurutan ayo dulur nusa iman orang kuatan Islam kudu sabengketan sangkan menang kejayaan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.